Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun urang ti kelompok salapan anu bade meresentasikeun materi ngeunaan prinsip aliran struktural. Anu anggota kelompokna nyaeta Ai Ageng Sari, Cahya Somantri, Ervina Farhatunisa, sareng Gunawan. Tokoh aliran linguistik struktural tokoh nu kahiji nyaeta Ferdinand de Saussure. Ngagaduhan sababaraha teori diantarana hiji telah asinkronik sareng diakronik. Dumasar kana teori ieu yen baheula teu aya pamisahan kajian basa sinkronis sareng diakronik. Saussure teras neraskeun panalitian anu ngabedakeun kajian basa dumasar kana waktos. Anu salajengna nyaeta language jeung la parole. Dumasar kana teori ieu yen aya 3 komponen anu aya hubunganna dina panalitian eta language, la parole, sareng language. Katiluna mangrupikeun bahasa dina rasa anu beda sareng gaduh jabatan masing-masing. Language mangrupakeun bahasa khusus anu dianggo ku jalma. Parole mangrupikeun ucapan pikeun nganterkeun basa sorangan, sedangkan basa mangrupikeun basa secara gembleng. Nu salajengna nyaeta signifian sareng signifis. Dumasar kana teori ieu yen anu penting nyaeta kesan dina pikiran anu timbul nalika urang nguping aya anu nyarios, sedangkan signi nyaeta pemahaman anu katangkep ku pikiran urang. Nu salajengna nyaeta hubungan sintagmatik jeung paradigmatik. Dumasar kana teori ieu yen dina hubungan sintagmatik unsur-unsur dina ekspresi kedah janten sekuen. Upami henteu ngaruntuy kekecapana tiasa janten artos. Sedangkan dina hubungan paradigmatik unsur-unsur anu benten atanapi sami ngabentuk biantara sewang-sewangan. Nu kadua nyaeta Franz Boas. Dumasar kana teori ieu yen struktur basa penting pikeun diajar sabab eta struktur anu ngabedakeun hiji basa sareng anu sanes. Upami urang hoyong nguasai hiji basa penting pisan pikeun diajar strukturna. Tokoh nu katilu nyaeta Edward Sapir. Maksan sareng Hermanto ngajelaskeun tipologi basa Edward Sapir anu dibagi kana 4 jinis sapertos kieu. Hiji basa terasing mangrupikeun basa anu tiap unsur bebas sareng teu kaiket. Nu kadua basa agglunitasi mangrupikeun basa anu unsur-unsur pangiketna ditempelkeun. Tilu basa polisintetik mangrupikeun bahasa anu unsur semantis anu penting mangrupikeun bentuk anu kaiket. 4 basa anu diimpor mangrupikeun bahasa anu kecapna ngakuan parobihan dina bentuk inflasi. Anu kaopat nyaeta Leonard Bloomfield tokoh munggaran hasil teorina dipangaruhan pisan ku aliran empirisme atawa behaviorisme anu nganukur nalungtik hal-hal nyata sapertos tingkah laku anu katingali tina data linguistik anu anjeunna pendakan di lapangan secara empiris. Bloomfield nyandak generalisasi anu janten aturan linguistik salaku kasimpulan akhirna. Nu kalima nyaeta preskriptif sareng deskriptif. Yen sifat preskriptif bakal ngabantosan panaliti henteu nyimpang tina nganalisis basa. Saluyu sareng aturan anu parantos lami dianggo. Nanging panaliti oge henteu netepkeun kana aturan anu parantos lami diterapkeun. Sabab waktos bakal robih panggunaan sifat deskriptif gunana pikeun ningali kamekaran basa eta sorangan supados engkena bakal aya revisi atanapi penyesuaian basa ku para ahli. Salajengna analisis struktural. Hiji ngabedakeun hartos leksikal sareng makna struktural. Anu kadua tata basa dihartikeun salaku saperangkat bentuk formal sehingga padaran gramatikal hateresmi nyaeta dumasar kana bukti sintaksis morfologis anu dititenan secara jelas. Katilu dina analisis sintaksis
Perhatoskeun kana kecap, urutan kecap, fungsi, sareng intonasi. Anu kaopat, analisis ngalih tina wujud kana hartos, tina ponem kana kalimat. Anu kalima, jenis kecap dibagi kana fungsi sareng leksis. Anu kagenep, ngabedakeun biantara sareng nyerat kalayan prioritas dina biantara. Anu katujuh, nengetan ragam basa. Anu kadalapan, nganalisis kalimat nggunakeun metode unsur bawahan langsung anu tetela hanteu tiasa ngajelaskeun kalimat anu teu jelas. Anu kasalapan, nekankeun pentingna studi banding antara basa dina nganalisis kalimat. Basa dianggap proses stimulus respon. Lajengna nyaeta ciri-ciri aliran struktural. Numutkeun Suparno ngajelaskeun ciri-ciri aliran struktural sapertos kieu. Anu kahiji, dumasar kana pamahaman tingkah laku. Anu kadua, basa dina bentuk biantara. Anu katilu, basa dina bentuk sistem tanda. Anu kaopat, basa mangrupikeun hal kabiasaan. Anu kalima, tata basa dumasar kana umumna. Anu kagenep, tingkatan gramatik ditegakkeun rapih. Anu katujuh, tekanan analis kana morfologi. Anu kadalapan, bahasa mangrupikeun rangkean sintagmatik sareng paradigmatik. Anu kasalapan, analisis basa deskriptif. Anu kasapuluh, analisis struktur basa dumasar kana unsur langsung. Keunggulan jeung kalemahan aliran struktural. Keunggulan aliran struktural nyaeta hiji, ngabedakeun konsep grafem sareng ponen. 2. Metode latihan sareng ngabentuk kaparigelan bisa dumasar kana kebiasaan. 3. Kriteria gramatikal didasarkeun kana umum, ngarah gampang ditampi ku komunitas awam. 4. Tahap gramatikal dimimitian rapih tina morfem, kecap, prasa, klausa sareng kalimah. 5. Dumasar kana kanyataan henteu nyusun data. Anu salajengna nyaeta aya kalemahan aliran struktural. Hiji, bidang morfologi sareng sintaksis dipisahkeun pisan. 2. Metode latihan, peryogi, katekunan, kasabaran sareng kalintang mata hemeng. 3. Proses basa mangrupikeun proses stimulasi, respon anu lumangsung secara fisik sareng mekanis sanaos manusia sanes mesin. 4. Tata basa dumasar kana kriteria umum, bahkan aturan anu salah tiasa leres upami dianggap umum. 5. Faktor sajarah henteu diperhatoskeun pisan dina nganalisis basa. Oge anu kagenepna nyaeta objek kajian terbatas kana tingkat kalimat henteu keuna kana aspek komunikatif. Kacindekan dumasar kana panelitian teoritis anu urang parantos ngajelaskeun dina halaman-halaman sanemehna. Simkuring tiasa nyimpulkeun yen aliran struktural anu dirintis ku sababaraha ahli nyandak studi anyar pikeun linguistik dina zamanna, pikeun ngajadikeun leuwih gampang ngaidentifikasi hiji bahasa. Ngaliwatan sabaraha teori jeung standar anu tangtu, basa bisa ditalungtik leuwih babari. Sakola strukturalis bisa ngabuktikeun yen unggal basa ngabogaan kaistimewaan masing-masing. Jadi, perlu ngabedakeun jeung nyaho kaistimewaan ieu. Jadi, masing-masing basa oge ngabogaan identitas sewang-sewangan jeung bisa diajar langsung, tereh, jeung khusus. Kusabab kitu, diajar sakola strukturalis ieu seueur ngabantosan dina nalungtik basa anu khusus. Kusabab aliran anu dirintis ku sasusure lumayan gampang pikaharti jeung empiris. Sabab bisa diluyukeun jeung sifat basa anu aya. Mung sakitu ti kelompok 8
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.